karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonang teh tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus bajarkeun teh cenah di Sunda papan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deui Mandalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tak eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngahartikeun pikamekeun ini cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal lain si siniran mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh ampir-ampiran dilejati ka silih ku Junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina daharun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya we teh mung heeh ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujana musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos gelung ari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munafik aing mah ngan meureun kawineun lain itu lain ya jodoh mah teu naon meureun diwarah ku aing diwarah meureun sina muslimah naon sababna da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa naon hartosna aya ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe yo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya di mata kudu dek ngaji kayak gitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gawe teh hirup teh alhamdulillah baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun nya kitu akang aya barokahna bari lempang bari teh alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun dibid'ahkeun dikaradilkeun ditahayulkeun dianimismekeun mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Bajuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja nya ari nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning tulisan ku basa Arab leucir geuning ku minyak seungit aduh abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai paragi dagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun murukan kituna murukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi ninga ka jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh
urang di manusia teh kabeh oge. Aya anu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Caina dipake mandi ku maranehna nya. Nya dari num. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema padahal Semar pengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan hate gambaran nu matak Semar mah teu di baju hartina lain teu boga baju ulah di aku sagala rupa oge nu matak ieu nama bapa aing tah ieu nya naon ciga aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kakerebekanana jelema ieu ye naon we kejog di neraka naon we kejog da doraka teh aing atuh aing ngomong janji Bandung Bapak doraka sabab Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna beki doraka wah tah jelema kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wah babu di Bandungan ge pika keuleun oke jeung Bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh kamana karep Bapak dorakati anak moal kurupuk kecicing bikeun ka anak maneh keju usaha dagang usaha teh anu milu usaha teh mending ngagebog tukang kurupuk nu usaha teh tukang kurupuk moloto teh ka aing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin alah tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh sada sora bango tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah heeh karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui na kumaha ari aki-aki ai adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas meureun je euy napas ponok meureun la ilaha illallah Allah mun urang mah budak ora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya gugahkeun gerah-gugah pala wargi gerah kapala syar koho meureun kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun ngala jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok ai dipaok teh ku incuna deui
Teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akang. Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yo mau ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beren. Jo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu paruasa mah bala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era itu teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini nya euy. Oh, ada geus maot ini meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh, ngeusan Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung geger jedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelek ke hees. Lain beuki hees tah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh mun teh. Joko kocok we. Heeh, nyoko cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Ora aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah. Kuat. Nepi ka jam 11 maot we ka tina mah. Salatri bener teh. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, oke karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Oh, naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampe geuning nya. Benar. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau gugulutukan geuning aya opat siki. Kulub sampe we suuk ka opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut-kebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kantun ieu we sampe 2 deui, kulub jauh we 4. Setan. Masinis amak. Kajileng teh eta mah. Wah, turun. Oh, mau paneungeuh berengbong tukang bandrek lompat. Memberi. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Heeh. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah ngudag-udag tukang bandrek, ayeuna ngudag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we.
Terus dongeng di tegak. Kan pondok umur. Tapi ke pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu kana itu mah deuleu. Akang Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan da kang. Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Nah, Mawa kerupuk we dua blek nu. di kamanakeun ya kang. Kumaha? Pangi we jeung liangna. Tundaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina Lain orai na aing da teu dahar. Nunuan orai nawan. Bangun ya. Oh iya iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang. Assalamualaikum. Nuhun. Assalamualaikum. Salam.